Borok kocok stasiun TV Abobodoran urang Sunda. Borok kocok stasiun TV barudakna urang Sunda. Apa gawean sapopoe wah deui iwal usil. Borok kocok stasiun TV barudakna tukang usil. Borok kocok hayu urang gogonjakan. Buang kapusingna piceun karungsingna. Tonton terus di channel Borok Kocok Station. Duh, kieu ari jadi duda teh. Hirup sorangan, masak sorangan, nyuci sorangan, tidur oge sorangan. Duh, ini hayang gara-gara ngadoarakeun kieu. Kasih Lesno teh ka mana? Lesno. Aya naon, Doy? Adieu. Jadinya mah kan boga kenalan awewe. Cik atuh kenalkeun ka urang, pokona mah anu siap kawin we. Aduh, eta mah Doy, gampang atuh. Resno buka kenalan ieu. Aya Cik Ika sarua dinya duda itu jana. Hai. Cik Ika anu di RW sabelah teh ya. Bener. Cik atuh pangmentakeun nomor teleponna. Gampang atuh eta mah, Doy. Masa tuh, mana mah ngajak ngobrol wae, orang kayak dan Cik Ika rek minta nomor didinya. Dadah sayang, wah. Hai. Cik buru gawat-gawat. Assalamualaikum, Cik Ika. Yuhuy. Kemana ya, Cik Ika? Waalaikumsalam. Aya naon Lesnos? Kadieu. Cik Ika teh kemana wae ya? Mereka rek panik gini ya, Cek. Jadi Cek teh. Cek. Sebenarnya ngomong. Ayo Cek geus di 8 baranaan ya. Nih, mencet berita kebuka. Salam. Lesnos, emang aya ngodaekeun kitu? Ece iya sebenarnya mah Ece teh ya dangoran kene geulis atuh. Cik teh ciciput teh buka gerak. Buat ngopi gitu. Tuh kan dibuka mah aduh. Jika mana monopo ya. Bener Lesnos. Emang iya kitu? Ece juga aman-aman kok. Tapi kan jaka. Anak kedubur beca. Kebalik mana. Si Mang Adoy teh ieu nangapi pamajikanna. Jadi Lesnos ka dieu teh kumaha mu Ece dijodohkeun jeung si Mang Adoy daek henteu. Anu bener Lesnos. Aduh, Ece mun aya wae atuh. Mas kada nomor kadekan orang berikan ke si Adoy buat beb. Iya, Ya atuh nomor telepon Ece. Oma bejakeun ditah nelpon gitu. Oke, oke. Dadah. Kumaha? Mana nomor telepon teh? Hasil pokoknya mah ya. Pokoknya kami diberikan nomornya ya, nah penting aja nanti didinya ditungguan jadi kacetan nelpon tong pokoknya. Ayo nak kami erek glowing lah atuh ke salon Kudu ka salon yang glowing mah dia ke urang-urang amplas kira. Mending jahat ada. Iya nomor anu di silas-silas teh yang nomor Cika. Pernah.
Wi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sarang Cek Ika. Mohon, hari ieu sareng Mang Adoy sanes. Iya. Jantan kumaha atuh? Kumaha naonna? Eta nu di wartos Tuku Lesnos teh ya. Gila atuh marah puguh mah ku abi aya di antosannya di bumi. Iraha. Ayeuna atuh, tapi abi bade ibak heula, bade dandang. Pin, kade geura. Naon, Pak? Cari di dia geura, diuk. Mama, Bapak rek nanya, kumaha lamun bapak kawin deui? apin mah embung boga inung dere teh galak. Cek saha henteu kabeh boga inung tere teh galak. Apa arti mana inung tere galak? Di sinetron, Pak. Aduh, tidak coba sinetron. Emang kawin sakit tuh, Pak? Jeung Cek Ika inung nasi aja. Komo eta mah muni cerewet. Pokona mah apin mah teu setuju. Titik sagede helm. Astagfirullahaladzim, ane eta budak. Asal lieur ayeuna namanya dagang teh make jeung jalan ditarutup sagala deui. Bener Gus, urang erek ini dawe Gus, kabeh jalan ditarutup, kurang jadi lieur Gus. Heeh. Kumaha di urang nyeri di helikopter? Ide cemerlang Gus, bagus itu. Jadi kieu Gus, lamun erek dagang Agus jeung saya naik helikopter gitu bagus. Kek. Namun deui Gus. Tapi ai turuna urang kumaha atuh? Oh, gampang Gus. Lamun aya nu meuli Mang Agus, ku saya ditajong. Bagus. Atuh kajor urang nya Gus. Wah, mah hayal teh ka mana wae. Abo kan di dinya nu mimitian Gus. Suban ya cuman mal kitu. Kamana Mang Adoy nya geus 10 menit dikeluan teh tadi menilila. Wah, kitu dibegal di jalan nya. Mendingan ditelepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Adoy, kumaha ka dieu teh janten teu? Jantan atuh. Ayeuna pada OTW. Oh, nya atuh di antosnya. Oh, mohon ke ayeuna OTW-nya. Assalamualaikum. Kunaon ada Cek Ika meni jeung susurian sagala. Asa banget Mang Adoy menipinu ku tai sareu. Aduh, dia mah pagawean si Epin, dia mah budak teh aya-aya wae. Nya atuh satunya akang bade uwi heula, bade marsian heula ieu rarai. Oh nya engke we atuh ayeuna Ika ka bumi Mang Adoy. Nah, eta mah siapa pantas si Epin? Nya ja. Ya, kumaha mu emak kawin deui Yang sama. jeung Mang Adoy. Ah, aja mah embung mah, boga bapak tere mah. Komo kamang Adoy mah. Atuh jatah dahar abi mah direbut ku Mang Adoy, Mang Adoy mah rowok mah. Moal atuh kawin masalah tuangan mah ja.
Ngantos atunya ja, emak bade ka bumi Mang Adoy heula. Ya mak, atau sana sekedap saya cai. Mak, ya pilih haus di jalan, mak. Duh, meni bager pisan anak emak. Ngantos atunya ja, emak bade ka bumi Mang Adoy heula. Ya hati-hatinya, mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tangannya asa apal soalnya. Itu bade naon badan amis-amis. Bade apa tanah teh manis. Manis itu. Ah, Kang Adoy, kekedang repot-repot, da cai mama kok. Cek, kecil teh gedengan meni gelis gitu hari ini bukan cikut nama. Siga ieu dengan siga mana-mana opo. Kang Adoy mah meni mah. Kecil itu. Mungkin kan dia meni tos sekian meni terbiasa di rem. Biasa ngiring kacai atuh. Mangga itu kapal itu China cek. Sekedapnya. Mangga. Aduh, Mang Adoy, hapuntennya. Iya, terus saya tenang naon lah. Itu. Aduh, Mang Adoy, hapuntennya. Tos abi bade euy heula atuh. Nah, wih heula. Iya, aduh. Tos sekian keluar sama umurna. Hah? Astagfirullahaladzim. Aduh. San. Bin, apa mana? Apa didinya bobogohan yang inung di dia Apa? Kunaon kitu ja? menjadi kawin teh. Didinya jadi adik orang. Ih, amit-amit boga lancok suga didinya mah. Orang amit. Hayang ulah adik siga didinya. Ja. Kurang jailan weh supaya teu jadi kawin. Ide bagus, Bin. Kasela tuh. Aduh, sekehen. Mananya ieu Kang Adoy? Itu aya kabar. Kira mana nak nomor CIK teh kurang telepon lah. Iya gini Mang Adoy. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha ceu? Tos rada mendingan ayeuna ceu? Alhamdulillah ayeuna mah tos rada mendingan Kang. Sigana mah ieu teh kalakuan barudak. Kumaha we carana ngarah indungna ulah kawin deui? Nya cu, ieu ge beungeut abi ge ting dipopok naon ku barudak teh. Kalaka teuing kumaha dami bangor pisan. Kumaha cu upami ieu ayeuna mah urang janjian deui yuk di luar. Ari mah kumaha Kang Adoy we? Nyatu hari kitu malah ke ku abi urang ditelepon deui nya cu nya, ke ku abi ditelepon deui lah pokona mah. Mangga atuh cu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Remote. Balik nih, orang yang emak lah. Nah, Remote kan? Tanes abi majalmi, tah jadi marmot. Marmot sama duit. Bade remote nak, cik tulungan lah kan. Tulungan Gus karunya. Tulungan naon kan? Iya abi, istri sampai kaki wari, canggah larisan kan. Dibanding abi santuang teh anjing.
Lapar pisan. Buru Gus. Tulungan. Ya, di urang mah jelemana tara tegaan. Tong boro jelema. Kucing oge uang eong dihareupeun pantok. Ku urang dibere duit. Emang ngartian Gus ucingna? Nya eta matak dibere oge dengartieun. Dasarna beuh. Buru keluar duit-duitna Gus. Sabaraha mang? 20.000 Bang. 20.000. Ya. 20.000 aja. Bang nya. Ya. Sami-sami. Bos, ada di sini. Saya cari-cari dari tadi. Udah meeting ya? Ayo bos, ada meeting hari ini di kantor. Alas ya. Geningan aing katipu. Deh, geningan bos itu teh. Oh, bos. Berarti mereka tipu Gus. Ah, makan tah remote ya. Din, ada din. Saya naon bos. Nah, mana jemput meeting tadi? Udah asalin pakai kantoran orang mah. Apa dah? HBHD kedengaran aku batu bos. Bawa ada weh, kita orang kabegal deh bos. Ayo bos, tadi kernaon di situ? Orang nih mau remote kan tadi teh dijual kalau tadi teh. Tipu kok aing sekalian atau tadi teh. Ada atuh bos kayak gitu mah. Saya beli teh rumah. Ayo bos. Karena rawan iya, aduh, nah sama teh suki, gusti aku daripada awal gawe, ya, ayo orang ngarujak atau guna naon, guna nana, kurang buah-buahan nana, kemarin bumbu na atuh, pengen nah? Ah, nos. Buka duit, orang mah dia gak buka duit 20.000. Kalah ngadon katipu, tadi ciong mending remote. Toko no bener. Sarua no, kurang oke itu buka duit. Lagi apa ya? Makanya mah buka duit ya. Ampun, karek, lagi aku bahan. Ya, kurang minta terusnya aja. Ayo, Pin. Panjang, hidung agak yotong aja. Ah, Pin, dinya mah jorang ah. Jorang kok, ngelau ya. Kek, naon ya tuh. Kalau Pin ah. Jawabannya anggur hidung. Oh, oke Pin. Pin. Bapak didinya jeung indung di dia kemana tuh. Tuh. Tuh, ayo orang tutur kan ya. Ayo. Yuk. Gus, kan didinya jomblo Gus. Lamun kawin jeung Cilesnos cocok Gus. Aduh padu kedang atuh jeung Celesnos. Gus, kurang tutur kena yeuna Cilesnos ayo. Ayo. Pucuk tiba ada pun buah. Aduh, segala buah. Naik ya. Aduh, meleset. Meleset. Di belakang terus. Oh, Iya, marah. Tuh, Dik. Tuh. Ya. Au. Tingali si itu teterekelan si monyetnya. Oh bener Gus, ketinggalan buluna Gus, siga monyet. Monyet. Ayo Gus, balai dukun. Alasya, mana ketingan? Waing ya. Goblok saya terlalu kencang. Pin. Kalau pokoknya dia. Oh, iya. Yuk. Ya.
lanjutan hubungan orang teh. Ya kumaha atuh Kang. Nah, barudak teh geuning teu satuju. Aduh, bingung saya aja. Aduh, ya, saya anu ngabutkeun kantong. Jeung kantong mau make ieu. Balik, Mbak. Ayo balik. Iya, kan jadi maneh aja anu ngabutkeun kantong. Mas, apin, Mak. Ieu tulungan Kang Adoy karunya. Geus, Mak. Kan? Baik, tinggalkeun we, ayo. Ayo. Dagang wani ngeun ka ieu teh. Pak, kurang Pak. Aduh. Saya nu ngabusin kantong kan usira. Abi Pak, Dasar budak nu tunjuk, aing teh ka mana? balik Pak. Aduh, kejadi atuh urang kawin deui teh euy. Kawin aja si Lesno. Alhamdulillah. Gimana aja? Hebat ah? Hebat? Alhamdulillah. Beres. Gimana toy? Beres toy? Gawe mah nya toy? Gawe. Sugan teh mah ieu. Magus, kumaha Magus? Beres. Beres. Sip lah ieu. Pemain baru ieu. Saya pemain baru ya, Abah. Bagja. Abah Rama. Aduh. Pulang kan.